Nengnya. Hey! Siapa mang? Ini eta mang jingkluk anu keur kamari ka dieu anu meser cau nya kos namanya. Heeh. Jadi Anu kamari ka dieu kamari Didin. Oh, Mang Udin. Mang Udin ya? Oh, Mang Udin. Oh, Mang Udin. Urang kan meuli cau. Kamari karek ngadepean jantungna. Sugan ayeuna mah geus jadi buah gitu. Iya, iya, iya. Ieu Neng kan? Iya. Emang suawi teh jeung ieu. Wow samar-samar lah. Lihat Mang Udin nggak? Urang keur neangan ieu ka mana bawa Mang Udin. Mang Udin tadi geus can ka dieu, teu ka jeleuan. Ka mana kira-kiranya? Geuning ka dieu meureunan. Ieu can nyeleuy teh tadi can keluar. Kapagi Enggak, soalnya saya mau pesen singkong. iya. Terus singkongna kumaha? Kemarin udah, cuman sekarang mau pesen lagi. Oh, gitu. Iya. Ayo, singkongan meunah cenah ge jangan pesen deui. Oh, singkongna Nah, gitu. Ya alhamdulillah banyak peminatnya. Makanya saya kesini nyari Mang Udin mau pesen singkong lagi. Gimana ya kira-kira? Pan ieu keur neangan meureunan. Nanya deui. Oh, bukusan orang keur nungguan. Di mana ya? Di saungnya ada nggak ya kira-kira? Coba tuh jangan ayo ku kabehan. Ayo, jangan. Duh lah. Aing kersel amat di saungnya. Duh, heula ngopi dulu lah. Duh, mana geus sore deui. Nah, aing lupa ka kebon ah. Bagus cuaca kalau kok. Kadang geus eueuh beak. Iya kerana di dia. Tanya rame-rame ya. Eta Udin eta. Udin ya. Eta nya. Coba sok tanyakeun ge kumaha carana teh judulna. Urang pan asa poho. Si Udin. Din ka mana bae anu teangan teh? Usaha. Ieu nyana ieu. Si Teteh aya naon deui teh? Mang Udin kemana aja? Oh, tadi masih di kebon. Iya aku nyariin. Aya naon deui ya? Itu pesen singkong lagi. Oh, bisnis gong lagi. Iya. Ah, nu kamari bae gecan iya pan duitna. Aku kan udah bayar ke Mang Sarmin. Oh, wo ka dieu Mang Sarmin age. Kok bisa ya? Oh, makanya urang gitu nyawa nungguan bae kurang geus kebel ka dieu ieu. Aku kan kemarin udah pelunasan sama Mang Sarmin. Ah. Makanya aku mau pesen lagi. Singkong yang kemarin udah habis. Teteh bisa pesen lagi, tapi anu heula lunasan. Oh no! Nu kemarin gecan lunas pan. Iya, aku kan udah bayar ke Mang Sarmin. Oh, tapi Mas Sarmin eueuh ka dieu. Ya udah ntar aku telepon deh Mang Sarmin. Suruh ke sini. Bawa uangnya. Atuh terserah teteh tah mah, mun teteh mau pesen deui tah dang deul kurang. Dieu heula dilunaseun heula anu heula. Tapi kan aku butuh singkongnya cepet. Atuh masalah singkong mah gampang, nu penting pelunasan heula. Jadi nu kamari bae ge, ditungguan bae Mang Sarmin eueuh cenah ge nepi titipkeun. Mana eueuh nyampe kuari. Ih, itu mah jikluk ka dieu anak naon deui ya? Tanyakeun jantung cau nu di depan kamari teh ya. Ngadenge-denges dijual ka batur. Arem jakun doang. Ditungguan ti kamari eueuh bae, dijual bae ku kula ka Pak Ustad jeung ngaliwat. Aduh, aing kamari pohoan, Udin. Geus lah, aing lieur lah. Kamari teteh teh jelas masalah duit tah. Wae tambah deui. Mang jingkluk. Aduh, tambah lah lieur bae aing ya. Enonnya ribut-ribut. Lain ieu. Kahiji si teteh minta dangder deui. Kamari ge geus mawa nya separaton.
duitna eueuh ieu katana ngomong nama dititipkeun. Ah, kasar. Eta teh ya. Armin. Mas Sarmin. Oh. Ai Sarmin ada tukang bae eueuh. Aju ku ai datang. Eta datang. Mang Jingkluk tah. Nanyakeun eta jantung jauh. Janjina nyana eta Pak Ustad. Janjina nyana sapoe. Terus datang 5 poe. Atuh masa geus 5 poe mah geus jadi meureun. Ieu atupan aing pohon meureun. Pan apa lieur pan urang ge kitu mah. Gitu atuh. Ngaranna pohon kumaha pohon. Jadi Gebe atuh. Gebe aya nama tunggu bae. Nangguan Mang Sarmin bae aya nama. Geus lah aing lieur lah. Kamari teh teh jelas masalah duit tah. Wah tambah deui Mang Jingkluk. Aduh, tambah lah lieur bae aing ya. Kemudian, geus tanyakeun bae ka Mang Sarmin. Geus bubar bae mah bubar. Kumaha sih Pak Ustad segila liurna. Ya udahlah karena udah sore, aku pamit aja ya pulang. Ntar besok kalau nggak kesini lagi. Ya udah saya mau pulang aja. Pulang. hati-hati ya. Wah, berarti mah nu salah Mang Udin ieu mah yeuh. Aing teu lieur aing deui bae aduh salah. Aing kumaha tanggung jawabna. Hmm.